Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Wilujeng mugi ka sadayana penggemar Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wengi ieu Abah bade nyelesaikeun halaman kangge ka kroya pangitanya. Insyaallah ieu kantun diberesan tuh nawitan ini bade dipercantik. Terus rengse terus di pasihan bulu kantun dirakit badannya pangitunya tuh kantun dipasangkan kepala nih kita cari sinjangan nih.
Tayana bade dipasang kepalana. Samporit lagi ye ruyung. Ye produk dalam atep Bratasena. Saya tuh ngatep aja mah katep tuh. Alhamdulillah saya kantun dipasang anting gitu. Tos sering saya panggitannya tuh kayak nama tos gaya ini. Tos diacukan hatur nuhun ka Teh Yuli ya acukna saya kanggo kangge penggemar Abah anu aya di Kroya panggitannya ieu rengse ieu nana hanomana iraha bade dicandak ieu juragan ngantosan ye ngantosan dijemput ku Mas Aisyah. Kapan mau jemput aku Mas? Ini aku sudah menunggu nih. Nih pinggirnya Mas nih, belakangnya. Salam ke Kang Dadang anu linggihna di Padalarang, anu di Purwakarta Kang Odang, di Bogor Kang Wildan, Cianjur Perdi, kasepuhan ya kasepuhan anu aya di Ciamis ya kumaha damang ya Kang Cecep. Ka tehilap ka Kang Jaja Cilok Lockdown mana ya saurna eta patihna bade dirobih jangan kue ka dieu ku Abah cadak bade dirobih insyaallah janten kasep. Panginten
perakitan Hanoman atau rekse pengintannya. Ayeuna Abah bade pamit we. Mong sakieu we ya Abah sanes waktos di sabung deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.